Siap untuk diucapkan. Sekali lagi mohon mengerti anak buah amanahnya. Bos, kenalan bos? Pusing kenalan bos? Eta nembak cewek teh encan sugan. Make teu berani bos. Eta mah tuh lagu bos. Lagu Bondal Prokol. Lagu saha tuh bos? Aha, bos maya wae. Tapi heuh bos, lamun urang teu ngahibur sorangan, malah aya nu ngahibur urang mah. Nyawa tuh bos pan urang anak kuat terbaik. Mana duitna bos? Atuh bos malah kasaha bos? Bos mah kitu ah. Tuh. Bos selebeh wanita we meuli jajanan duitna teu mere. Ya, ke mana-mana ya. Nitah meuli jajanan nya teh ku bos selebeh we duitna teu mere. Mana mau uyuhan daek atau dititah we hungkuanya. Boro-boro di kuliah atuh maneh teh nya. Kudu neangan heula duitna. Heuh nya eta bos selebeh mah pika sebeleun. Tah, ini mah kieu. Maneh daek teh jadi anak buah urang. Ku urang dibere duit tah 50.000. Asal jadi anak buah urang. Tapi dengan syarat maneh tetep ngingilu jeung si Slebeu. Jadi engke lamun aya infona naon, bejaan ka urang. Urang hancurkeun geng serigala, setuju teu? Urang mah anak setia ka geng serigala. Geng serigala mah hidup dan mati urang. Adon, hidup dan mati. Ieu maneh teu kabita ku duit 50.000? Urang mah kabita ku duit 50.000. Nya geus emang mah urang bisi arek, maneh bisi arek jadi anak buah urang. Moal urang keukeuk jadi anak buah sejati. Urang anak jadi pengikut geng serigala sampai mati. Ujung lah, kayak itu ini. Hamburannya Mang Barnet. Lo anak buah geng serigala. Hese disogokna euy duh aing kumaha nya. Masih cara lain ya mah ya. Yat. Naon? Lain orang rek curhat deui ka maneh ya, aduh aing mah. Arek curhat naon deui? Tuh masalah geng serigala. Geng serigala. Bieu teh urang teh geus ngadatangan anak buahna. Geus dibere duit mahena teh. Cek urang teh daek teu maneh jadi anak buah urang, tapi pura-purana manehanana jadi anak buah si Slebeu keneh. Supaya naon engke urang bisa menang info-info gitu lah si Slebeu arek ngalakukeun naon gitu. Urang bisa menang info ti anak buahna. Anger manehana setia euy ka geng serigala. Nah kumaha kitu? Majar teh cenah hidup dan mati urang adalah geng serigala. Aduh aing geus bingung carana kudu kumaha ieu jang ngahancurkeun geng serigala. Geus beak cara. Sugan maneh aya ide atuh kumaha lah aing mah. Tah ayeuna mah kieu cek urang mah. Pan si Slebeu keur jatuh cinta. Urang serang perasaanana. Kumaha carana? Pan si Slebeu keur jatuh cinta. Ayeuna mah urang peralat awewe anu dipikat cinta ku si Slebeuna. Tah ayeuna mah bayar awewena ku Mang Barnet. Jadi sinangan nyeri hati si Slebeu engke teh. Jadi lamun geus nyeri hatena mah si Slebeuna teh engke teh galau. Pokokna mah paciweuh we mah pokokna mah manehna moal fokus we sagala rupana. Tah jadi engke teh urang tinggal babari nyerangna kitu. Tapi bener giat euy. Eta ide bagus tah, cemerlang ide euy. Bener berarti ayeuna mah urang sasaran pertama kudu nyogok heula awena. Cenah nyerieun hate si Slebeu. Tah engke
kakarek orang ngerencanakan sesuatu selanjutnya deui meureunnan. Heuh kitu. Sok we berhasil lah dijamin eta mah. Siap lah gitu mah orang cobaan. Mudah-mudahan ieu solusi terbaik. Kitu nya nuhun. Sami-sami. Semoga berhasil. Sugan jitu ya cara ieu. Jadi balik ke mana? Balik ke ditu. Ya, mari beja Mang Barnetnya. Mere meja naon Mang Barnet? Urang kerja sama jeung Mang Barnet nya. Kerja sama naon? Pan si selebeo teh bogoheun ka Dede. Tah engke lamun rek nembak, pan si selebeo teh cenah bejana arek nembak ka Dede. Tah engke lamun misalkan si selebeo nembak ka Dede, entong ditarima, tolak we. Tah ku Mang Barnet Dede ayeuna di pasihan aci 10.000. Dari naoge dia masih kecil, cek mama ulah pacaran. Komo gitu mah, kan bae sana sakit hati si selebeo nanya. Atuh nuhun Mang Barnet. Sami-sami. Aduh, ayeuna bos lebih kuna adatan wae. Urang mah menjadi sasarana. Naon ya maneh? Bos lebih adatan wae jika nama bos lebih keur galau. Di mana kada bos selebeo na? Tuh di itu kan ngelantang kacau. Wah, ari kieu carana berarti rencana orang berhasil ya. Rencana naon, Mang? Ento teu naon urang mah. Heung geus nya, haek. Aduh. Elah. Hilap elah salamat ya mak ai. Mak elah nanya ai. Kudu bubur bebeja kasih Yat Yat. Naon? Berhasil cara ti maneh teh nu kamari kumaneh dibejaan ka urang teh. Ku urang pan kamari geus di ieu. Awena ku urang disogok lah cenah teh. Buat si selebel menjadi sakit hati gitu. Tah ayeuna teh keur galau, urang tadi panggil jeung si Buya jeung anak buahna. Ditanya ayeuna teh keur galau cenah keur uring-uringan we di ditu. Keur adat-adatan, keur menyendiri mung di baturan. Nya cek urang ge berhasil maka cara eta mah. Tah ayeuna kumaha atuh cara selanjutnya? Tah ayeuna mah kieu we. Adu dombakeun anak buahna jeung ketuana. Pan ayeuna ketuana keur galau berat ayeuna. Geus we adukeun tah si anak buahna jeung ketuana teh adu dombakeun. Heeh. Heuh kumaha we carana malah pokona mah adu dombakeun we si anak buahna jeung ketuana. Oh jadi diadu dombakeun gitu. Heeh. Oh jadi meureun urang kumanya nyieun cerita palsu lah supaya bisa ngadukeun anak buahna teh jeung si ketua geng serigala eta meureun jeung si selebeo. Heeh. Oh siap lah urang cobaan eta lah. Heeh gitu. Mudah-mudahan berhasil Heeh sok we lah mudah-mudahan berhasil dewe teh dengan cara nu kadua anu ayeuna.